Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin anu kusim kuring dihormati. Alhamdulillah urang sadaya patepang deui ngalajengkeun kana hanca anu katunda dina dinten kamari. Dina dinten ayeuna simkuring bade ngabahas rukun iman. Memang urang sadaya parantos terang bahwa rukun iman teh aya genep. Hiji, iman ka Gusti Allah. Dua, iman kana kitab, iman kana malaikat-malaikat Allah. Tilu, iman kana kitab-kitab Allah. Opat, iman ka utusan Allah. 5, iman kana poe akhir. 6, iman kana papasten. Sae sareng awon ti Gusti Allah Ta'ala. Nu kahiji, iman ka Gusti Allah. Naon nu kudu ku urang diimankeun ka Gusti Allah? Nyaeta nu kudu diimankeun ka Gusti Allah nyaeta sesuai dina hadis qudsi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Pek anjeun tapakur dina dadamelan Allah, tong tapakur dina dat Allah. Tegesna anyahukeun salian Allah Ta'ala. Saha salian Allah Ta'ala teh nyaeta urang. Sesuai dina hadis qudsi nusanesna nyaeta man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing sajalma nu apal kana dirina sarua jeung apal ka Gustina. Hadirin sadayana, nomor kahiji rukun iman teh iman ka Allah. Mung di dieu iman nurutkeun simkuring mah lain sebatas percaya. Sabab lamun iman ku batas percaya moal namahan kataatan, moal namahan keyakinan, moal matak namahan semangat berjuang. Naon margina? Sabab dina iman teu cukup ku percaya unggul. Hiji iman ka Allah teu cukup percaya, tapi kudu naon? Kudu bener-bener imanna urang ganti ayeuna mah iman teh nyaeta ku inget. Inget ka saha? Hiji iman ka Allah, inget ka Gusti Allah. Nah hapangna kudu ku inget? Sabab punten. Sabab ku sabab inget wae intina iman teh nyaeta inget ka Allah, dikrullah, inget ka Gusti Allah. Seueur nu naroskeun ka simkuring, Pak Ustad lamun inget mah, lamun iman digantian ku inget, berarti inget teh kudu kana perkara anu pernah panggih. Cek simkuring dijawab, teu setiap inget eta teh kudu kana perkara anu pernah panggih bae. Contoh sapertos di daerah simkuring, di lemur simkuring, Kampung Sayuran, Kecamatan Ciamplas, Desa Mekar Mukti, seueur pengunjung-pengunjung ti luar Desa Mekar Mukti caket ka Bendungan Saguling, loba anu mancing kana ikan, nguseup kana lauk. Naon eta teh? Punten, itu teh diibaratkeun inget kana lauk. Buktina inget kana lauk, anjeunna simkuring sok ningal berangkat di bumi masing-masing subuh. Rebun-rebun subuh init naon teh diberangkatkeunana inget wae kana lauk anu can panggih. Pangna manehna daek tiris oge tuturubun init tiris datang berang panas kan bae seunah da inget wae kana lauk anu can panggih. Terus lapar paduli seunah naon sababna da inget wae kana lauk nu can panggih. Da lauk nu geus panggih mah geus digoreng. Nya kitu deui. Naon sababna ayeuna urang iman ka Allah teu acan kantos penak tapi kudu dikrullah selalu ingat wae ka Gusti Allah, insyaallah bakal timbul semangat juang, timbul semangat taat, timbul semangat ngidamel amal kasolehan. Cobi tinggal para ulama, para kiai, para wali-waliullah ketika jalmi-jalmi biasa urang mah keur tengah peuting sare tibra kerek aranjeunna mah tengah wengi gugah wengi, sabab naon? Berangkatna iman ka Allah, dikrullah, inget wae ka Gusti Allah nu teu pernah panggih. Atak berangkatna iman ka Allah teh genti ayeuna mah ulah ku sebatas
percaya tapi ku ingat. Contoh seperti bapak ibu sepertos bapak nuju nyaba di Jakarta, nuju ke di Jakarta ditaros bapak ari bojo ayah nyaeta bapak teh ingat wae, otomatis lamun diberangkatkeun anakku ingat bakal manehna hayang penak jeung saha hayang penak sareng bojona. Beda deui jeung anu percaya bapak ibu bojo aya percaya aya bojo mah aya pamajikan mah di imah hayang panggih moal sabab geus percaya. Tinggal tukang nguseup sapertos sim guring hadirin sadaya digigireun di lemur urang kan caket benungan saguling caket tempat mancing sok ngaruseup tara naon sababna sabab percaya di saguling teh loba lauk moal daek nguseup. Naon sababna sabab teu inget wae kana lauk anu can panggih nya kitu deui. Urang sebatas iman ka Allah, sebatas percaya Allah teh aya, matak tengah peuting oge moal daek hudang peuting, moal daek tahajud sabab sebatas percaya. Tapi jalmi anu diberangkatkeun selalu inget ka Allah, tengah peuting oge rek sarege hudang wae, selalu zikrullah, inget wae ka Gusti Allah. Tinggallah para waliullah, para ulama. Mudah-mudahan ti semet ayeuna mah iman teh ulah sebatasku percaya tapi gantianku zikrullah inget ka Gusti Allah. Oge bab iman ka Allah naon atuh nu kudah ku urang diimankeun cek tadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Pek tafakur dina dadamelan Allah ulah tafakur dina dat Allah. Tegasna kanyahokeun salian Allah taala. Sabab di mana-mana nganyahokeun kasalian Allah taala berarti moal salah sok bakal apal anu aslina. Contoh seperti naon sababna urang apal kana bubuahan, apal buah kadu contoh disimpan di tengah-tengah lapangan, mang pirang-pirang ratus mang pirang-pirang bubuahan dibubrukeun di dinya di tengah-tengah kadu. Naon sababna urang apal kana kadu? Sabab apal buah salian kadu. Rek karawak kana ramutan, cek ramutan apal kadu teh cek ramutan, kuring mah ramutan lain kadu. Karawak kana buah kaweni, cek buah kaweni teh kuring mah buah kaweni lain kadu. Karawak kana dukuh, cek dukuh kuring mah lain kadu. Nya kitu deui, urang iman ka Gusti Allah kudu apal heula salian Gusti Allah, bisi aya anu ngaku-ngaku Allah taala gitu. Matak nganyahokeun heula salian Gusti Allah sesuai dina hadis qudsi nu sanes man aropa nafsah faqad aropa robah sajal manu apal kana dirina sarua jeung apal ka Gustina. Tegasna apal ka salian Allah taala. Ari salian Allah taala aya 5 secara global. Hiji aya nu disebut alam, 2 salian Allah taala teh anu disebut jirim, 3 aya nu disebut makhluk, 4 aya nu disebut hawadis, 5 aya nu disebut mungkin. Alam, jirim, makhluk, hawadis, mungkin ieu salian Allah taala. Tah anu 5 ieu teh bukti nama di urang kabeh. Hiji alam, naon ngaran alam? Ngaran alam teh nyaeta ieu salian Allah taala tareh ruh perjalanan ruh urang. Gitu. Lain alam semesta, tapi ruh perjalanan ruh urang. Bahwa perjalanan ruh urang teh cek sakaol mah anu nyebatkeun aya 11. Hiji aya nu sebat alam arwah. Nah kumaha alam arwah teh? Di dinya di alam arwah urang aya alam ma'had, alam perjanjian baheula. Pernah janji sakabeh manusia. Ditanya ku Allah, alastu birabbikum. Nah kami teh lain pangeran aranjeun kabeh ngajawab alam arwah tong boroning jalma nu piimaneun. Jalma pikapireun ge di alam arwah mah ngajawab qalu bala syahidna. Ngajawab eta alam arwah kantenan Gusti teh pangeran abdi sadaya, syahidna nyaksi abdi sadaya, abdi janji rek ibadah rek taat rek tumut ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu di alam arwah. Kadua alam ngalih deui ti alam arwah teh alam makol. Naon alam makol teh? Alam makol teh nyaeta kaluar tina nur ilahi nu disebat nur Muhammad. Nu sesuai dina hadis qudsi laulaka lama khalaqtu hadal aflak. Seandaina teu aya anjeun lama khalaqtu hadal aflak maka kami moal nyiptakeun alam semesta. Naon margina? Da sadayana oge kaluar tina nur Muhammad atanapi nur sok disebat nur ilahi. Hiji ti alam arwah, kadua alam makol, kaluar tina alam makol, katilu aya alam adzam. Nyaeta geus jadi jisim, ngan jisimna jisim latif,
tebenang dicagap. Itu perjalanan ruh urang. Ancang-ancang ngalih deui ka alam insan kamil, geus jadi manusia nu sampurna ngancan kamil mukamil karek insan kamil. Ngalih deui ka opat alam sogir, nyaeta sup ka bapa urang ancang-ancang neangan pibungkuseun ruhani neangan jasmani. Takir di bapa urang eta disebutna perjalanan ruh, ari ruh mah ajalul ajal, pindah pipindahan di alam arwah ke alam makol, ngalih deui kana alam adsam, jisimna jisim latif, alam insan kamil kaopat subka bapa urang disebut alam kabir. Keur neangan pibungkuseun saripati na pibungkuseun mah tina naon jasmani mah nyaeta min turobin tina saripati taneuh dituang weh ku bapa urang, dituang ku bapa urang tina saripati taneuh termasuk bala-bala, gorengan, beas, hangus sadayana we tina saripati taneuh jadi weh nutfah, jadi sperma. Tos jadi sperma ngalih weh ka inung urang. Perjalanan ruh nama disebut alam kabir, perjalanan jasmani nama disebut alam rahim gitu. Campur sperma inung bapa urang didinya tina nutfah salama 40 dinten janten alaqoh janten getih kimpel saantos getih kimpel 40 dinten janten daging kimpel 40 dinten nutfah sperma 40 dinten alaqoh getih kimpel 40 dinten daging kimpel ngabentuk weh didinya 120 dinten didinya geus ngabentuk matak plus weh geus meujeuhna ieu ruhani dibungkus ku jasmani ngan can naon can waktuna dilahirkeun can waktuna diberejelkeun ari 120 dinten teh nya eta 4 sasih matak pantas sareng wajar aya anjuran dina setiap di kebiasaan khususna di urang sadaya kaum nahdin datang ibu nuju hamil 4 sasih osok naon sok ngayakeun ngaos 7 surat ngaos ngadua jeung sholawat eta teh diajurkeun sabab tos ngabentuk naon ngabentuk jalmi ruhani geus dibungkus ku jasmani ngan dilebet patuangan ieu ruh teh karek nyalira teu acan aya rencang can dibere akal akli teh can dibere nafsu can dibere iman karek naon wungkul karek ruh wungkul ngan alhamdulillah cek inung urang teh karek dibere ruh can dibere nafsu kabayang beureun lamun urang baheula di jero beuteung inung urang dibere nafsu kabayang beureun hayang baso bakal ngajijekan beuteung inung ngan untung we can dibere nafsu karek dibere naon ruh wungkul geus meujeuhna weh umumna biasana ieu di alam kabir tegasna jasmani namah alam rahim di kanungna teh 8 sasih biasana borojol weh lahir ka alam dunia goak weh ceurik tah ieu mah dibere rencang nu tadi teh ruh di jero beuteung inung mah gubrag ka alam dunia dibere rencang ruh jeung nafsu nyata budak hayang nen goak ceurik geus rada gede meusan budak teh hayang mainan hayang pepelenungan goak ceurik da budak mah usahana ku ceurikna gitu nya jadi budak mah can naon can dibere akli can dibere iman naon margina margi ieu budak mah can kahitoban matak disindir dina hukum syara budak umur 7 tahun can wajib sholat tapi wajib sholat kasaha wajib sholat wajib soteh kawalina wajib nitah ka budak di mana budak umur 7 tahun budak teu sholat teu dosa nu dosa saha orang tuana walina dosa kusabab teu nitah sholat ka budakna budak nincak 10 tahun budak teu sholat teu dosa nu dosa saha kolotna lamun teu nitah jeung teu nyepret budak 10 tahun wajib dicepret sabab lamun teu nyepret nu dosa kolotna ngan di mana-mana budak beuki gede nincak weh dewasa baleg teh ari cirina baleg lamun di lalaki 15 tahun lamun di awewe 8 tahun gitu oge lamun geus head lamun teu head mah nya sami we 15 tahun tah geus 15 tahun mah ngalih weh tina alam naon posisi namah di dunia kene tadi ti alam kabir gubrag ke alam dunia posisi nama di dunia kene disebutna alam nasut
geus jadi manusia ayeuna mah. Ai tadi mah karek jelema berarti nya karek jelema ayeuna mah geus jadi manusia. Di mana geus alam nasut kakeunaan ku hukum nu tilu teh? Hukum nu mana? Hukum adat, hukum syara, hukum akal. Adat sing emut, adat tina naon? Tina ihsan, syara tina Islam, akal tina iman. Iman, Islam, ihsan. Matak geus baleg mah kudu kakeunaan kuno hukum tilu. Tegasna sing keuna urang teh panolobana mah nu mungkeuna. Mana mungkin teh contoh ngong di masjid hayya ala sholah aya panggoro salat balicet urang mah siga nu mungkeuna diusahakeun sing keuna kana hukum anu tilu. Teras deui tingkatkeun deui naik deui ti alam naon nasut teh sampai alam jabarut. Alam jabarut teh nyaeta nyaho kana sukma rasa karek apal kana sukmana ai rasa sabenerna mah can apal. Tingkatkeun deui sampai alam naon ka 10 alam malakut, alam malaikat, alam malakut teh nyaho kana nafsu nu 4 nafsu amarah, lawamah, mulhamah atawa kaopat nafsu mutmainnah. Ari urang mah can nyaho cirina can nyaho alus sok dipigawe, goreng sok dipigawe. Aya paribahasa STMJ salat terus maksiat jalan, berarti ciri nu can nyaho kana nafsu anu 4. Ka-11 alam lahut nyaeta tarku masyiwallah. Hadirin anu sami-sami hadir sementawis sakitu heula panginten dina mengenai bab iman, rukun iman anu 5, kahiji iman ka Allah teu acan beres insyaallah dina waktu sareng kesempatan insyaallah dinten enjing urang dicekap, urang dilajengkeun. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunana, umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.